Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng nuju ngadangukeun dongeng enteng pang beberahmana. Dupi dongeng nuju dihanca ku Mang Jaya tiasa sanes carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Rusia Curug Cikidang ieu karangan Kileuksa para mitra ayeuna nincak bagian ke-17. Dekaraosnya para mitra ti bagian ke bagian terang-terang bagian ke-14 para wargi sadaya. Atuh Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka sugiri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng di Mang Jaya Official. Kalian atas nami admin sareng kru sadaya ti Mang Jaya Official, Mang Jaya ngahaturkeun nuhun. Ari anak kutu cenah para mitra naon kuar cenah para mitra. Anak kutu nu leutik keneh kuar namina para wargi sadaya. Prosesna teh tina lisa mah ieu beureunnya. Ieu nong kutu rupina lisanya tina lisa janten kuar tos kuar janten kutu kitu para mitra otet cenah baheula aduh gegetret terus dina sirah teh para wargi kumargi seueur kutu teh didugulan cenah para wargi jadi deui kutuna tapi zaman ini mah seueur ladong para mitra obat kanggo ngabasmi kutu para wargi alah ulah di ieu ulah dipiara kutu teh jangan baheula masih siaran para mitra dipajang dugi ka tukang. Kitu biasana cenah ya para mitra, ibu-ibu nuju salse gitu. Mangga dongeng judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kileuksa dina bagian ka-17. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Dekaraos para mitra ayeuna teh nincak bagian ka-17. Kumaha salajengna para wargi sabada nyinining harita disaembarakeun. Saha nu baris meunangkeunana? Mangga urang bandungan we hanca dongeng. Atuh Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun nuhun, ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina seueur kalepatanana dina mangdugikeun ieu dongeng. Saur Kileuksa bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten anu kasuhun cenah, da para mitra sadaya sanes dihaja. Janten ku ayana nami teh ngabentenkeun hiji lalakon. Mangga para wargi sadaya wilujeng ngadangukeun bae carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karya Kileuksa dina bagian ka-17. Cagduna heula lalampahan ading para mitra. Ayeuna kocapkeun Bah Jilun. Manehna indit maju ngidul mimitina mah bareng jeung duaan tatanggana. Tapi di hiji pengkolan mencar Bah Jilun kebat mapai jalan satapak nu nanyap. Sorangan bae dahayang jongjon kirawan ciliwat lohor. Tapi kahiji palataran nu lega didinya teh paranti ngangon sapi jeung eme. Loba tangkal jambu mede jeung jambu batu. Bah Jilun ngerasa capek beungeutna burahay beureum kesa ngucur maniju. Aing perlu eureun heula yeuh. Sabab tanaga geus leusuh di aduh. Geus kolot aing teh. Jek hatena bari tuluy ngoloyong ka hanapeun tangkal nu nguyupu. Baju kampretna dibuka geus kitu tuluy ngalamun. Panon melong kanu jauh nyawang pilampaheun anu satuluyna. Hate Bah Jilun poe keneh can aya harepan kana hasil sabab nu diteangan can kapanggih laratanan. Angin leutik ngahiliwir ngupahan Bah Jilun anu keur hareudang jeung bayeungyang. Atuh karasana rada seger ayeuna mah ngan pikirna tetep rungsing sabab nyinining can kapimili. Rada berat saya marah teh yeuh. Aing bakal riweuh nyusulna sabab teu nyaho ka mana losna deui. Nyaha aya nu mawa atawa ini corangan budak teh nya. Kabur atawa anu ngolo sangkan ini. Lebar temen kulenjangna bogoh ku dontona. Waas ku mencerangna. Alah, sugan mah mun seug teu kapanggih teh. Mata kaping peongan. Kamana atuh hidup teh nyai? Cek Bah Jilun dina ciganu kaedanan. Lantaran geus hayang geura beunang, geus hayang geura hasil ngawin ka nyinini.
Nining teak para mitra kubah jilun teh ceuk paribasana. Puting kapi eling berang kapi cangcam salilana lengket masket aya dina hatena. Salilana ngalangkang aya dina kongkolak matana. Nining kainget-inget bae ceuk paribasana. Puting tengenah sare berang tengenah dahar. Balas mikiran Nining. Bah jilun rada lila ngahulengna. Ngarireuhkeun kacape bari mikiran pilampaheun. Milih-milih tempat nu baris disusul anu sakira bakal hasil. Tapi can aya nu kapikir kakulon teu katoong, kawetan cangcaya, kaki dua teu kaukur kakaleret teu mere hate. Tungtung ngahulang miraga meneng da piraku ari kudu ngapung ngapak mega onaman mah atawa nyusup nurus bumi jiga antarja da mustahil. Panon poe beuki ngulon kalangkang tangka nu disaranean beuki panjang. Nu hartina panon poe beuki cono ngulon poe teh beuki heureut ngurangan kana sumanget bah jilun. Waduh, kudu ka mana neanganana ye? Aing teu meunang lila cicing di dieu sabab waktu teh gede hargana. Lamun talobe bisa beunang ku batur atuh. Komo mun si ading milu neangan? Wah, beuki lapur we ye. Wayahna najan capek ge aing teh kudu ngeureuyeun ini kuneangan kitu. Para mitra ceuk bah jilun bari tuluy singkil deui iketna di pageuhan kancing baju dibenerkeun leos indit maju ngidul bari jeung teu puguh tujuan ka mana bae losna da puguh ngaranna geneana. Barang jol ka hiji tempat di dinya aya jalma dariuk duaan. Sigana teh keur badami ngan kadenge hawar-hawara jiga nu beak harepan. Daharita teh geus beuki bulit bae panon poe geus ngulon. Wah, tong hayang meunang nu ngora euy, heseng udag-udag eueuh malah. Mending ge nu ngisi kucrit we nu geus puguh. Lanyet-lanyet ge lumayan euy baralik aya. Para mitra sadaya nu jangwetan. Bari nangtung ngajak balik ari nu duaan silih reret. Oh lah moro julang ngalepaskeun pesing goreng patut. Baralik mending euy lah, tong hayang pamajikan ngora. Tema nu penek bari terus manehna ge nangtung. Rek balik da puguh geus cape pisan tapi nu hiji mah kalah kanggo sapantaran. Horeng nu tiluan aya di dinya teh ayeuna kakara sidik katempona ku bah jilun. Tapi bah jilun can tepi pisan ka dinya ngan anu ngaromong geus kadenge. Ari dewek mah lain kabita ku pamajikan ngora, lain moro julan ngalepaskeun pesing. Tapi karunya kumang kurip, najan kumah bae ge euy kudu ditulungan. Sabab kewajiban sarerea. Na tega nempo mangkurip nu kasusahan. Cek nu diuk keneh bari ngareret ka baturna. Nu geus narangtung tetela manehna mah pipikiranana alus. Lain ngudag-ngudag hadiah atuh nu duaan colohok bengong asa kapeupeuh omongan. Era ku caritaan bieu duanana teu ngaromong. Keur kitu jebul bah jilun reg eureun di dinya bari melong. Panon rarat reret kanu tiluan lila-lila poknanya. Panyana dengan duaan geuning tiluan. Kumaha hasil euy? Nu tiluan taya nu ngajawab ukur malik neuteup ka bah jilun. Siga nu teu barisa ngomong padahal mah bingung ku pijawabeun. Asa aya taya harepan kana hasil tapi geus lila mah nu diuk ngajawab. Tuh hasil bah malah nu duaan mah geus ngajak baralik yeuh. Lantaran pangna neangan teh tujuanana hayang menangkeun pamajikan ngora. Atuh babari pondok harepan ari kuring mah lain neangan teh hayang nulungan ieu mah ka mangkurip. Tapi hese geuning taya laratanana. Oh sarua. Abah ge can meunang laratan ieu teh. Bae atuh sing garetol maluruhna nya. Abah mah kabeula ditu susuganan. Bah jilun bari nunjuk ka hiji tempat, leos indit teu nunggu jawaban. Beuki lila beuki jauh antukna teu katempo ku nu tiluan lantaran kahalangan ku kakayon. Nu tiluan ngahuleng duaan hayang balik nu saurang tetep hayang nuluykeun neangan Nining. Mimitina badami kalayan leuleuy lila-lila rada heuras. Silih rengan silih poyokan tungtungna papisah nu duaan baralik nu saurang ngaleos rek nuluykeun paniatanana. Kaayaan beuki burit wae para mitra. Harita teh malah akhirna mah panon poe geus suruk, tongeret reang di sarada. Manuk-manuk pating araclog kana dahan kai neangan keur monok.
Dina kaayaan kitu Bahjilun keur asruk-asrukan di Nubala. Manehna mabal ti jalan satapak, maksud narek muru hiji mumunggang nu loba kebona. Tapi kaburu poe. Atuh kakarayapan jiga nu lolong jeung loba cucuk meuni pajeuje. Bahjilun kukulutus manehna ngarasa kaduhung sagede gunung, tapi rek balik deui geus kagok tungtungna tuluy ngarayap sabisa-bisa. Akhirna anjog kan rada caang. Bareng jeung pareumna cahaya layung caang soteh taya tatangkalan jangkung ngan ukur eurih jeung kaso. Da ari poe mah geus maju ka peuting, jangjang peuting geus meber kalong pating gayabag di jomantara, sorana pating garebos mata keueung. Waduh, cilaka ieu poekeun di leuweung aing ieu. Kudu kumaha aing ieu, kalemur jauh. Nu diteangan can kapanggih. Coba lapar deui, cek Bahjilun bari ngahegak. Panon melong kabelah kulon anu katempo iwati sesa-sesa cahaya layung. Nu pating arudat semu koneng mega hideung ngalamuk luhureun pucuk gunung. Geus kitu tuluy malik ka tebeh wetan breh nempo gunung anu ngajung kiring gede luhur. Poek jeung harieum kawantuan Cisareupna. Kaayaan di dinya mata keueung jeung geueuman. Waduh, taya petana kana hasil mun kieu mah ye. Aing kudu balik heula ka lemur. Rek kapanggih kumaha ari los-los ka leuweung mah. Bodoh aing teh nya. Kuduna mah ka lemur batur neangan jalma teh. Nah, bet los-los ka dieu. Bahjilun ngalengkah lalaunan bitisna karasa pareurih da puguh raheut. Kagarisan ku cucuk nu raheut kabaseuhan ku kesang puguh perih lain lumai. Beuki lila beuki poek langit ge jiga nu ngahaja hayang nyiksa. Harita poek meuni meredong taya bentang hiji-hiji acan. Bahjilun ngarasa keueung sieun nyasab jeung sieun kasaranog jeung maung. Tapi najan kitu ge tetep leumpang, bari hatena mah rada keuheul lantaran poe eta mah beak waktu henteu puguh usaha taya hasilna. Barang geus ngaliwatan sapasir. Rarasaan Bahjilun jadi teu puguh kawas nu linglung jeung lengkah asa gejed. Leumpang asa teu napak, pipikiran jadi teu anger. Ai, kunaon aing ieu na keur ngimpi atawa kumaha nya? Da lain keur sare aing mah keur leumpang rek balik ka lemur ieu teh. Cek Bahjilun ngomong sorangan, bari tetep ngalengkah suku beuki pareurih bae. Tapi lila-lila mah pipikiran asa jejeg deui, jog anyog ka hiji tempat nu rada caang. Ngan aneh Bahjilun poho ka lemur, reg eureun di jalan cagak bari rarat-reret nempuan sorangeun. Kakenca sieun salah kakatuhu sieun nyasab tungtungna gek diuk dina batu bari mikir. Ieu rada caang ieu. Hari kaayaan mah tapi aing poho deui ka jalannya nah ka mana atuh jalan ka lemur teh? Nu kakenca atawa kakatuhu kidunya? Lila pisan mikirna ngajentul bari ngareureuhkeun kacape. Hawa karasana beuki tiis, bebence jeung ciang-ciang patemalan. Sakapeung kadenge sora lonok jeung jangkrik, oge gaang para mitra, henteu ngan jangkrik jeung gaang nu teu kadenge. Para mitra kaum dangu, barang keur jongjon mikir hawar-hawar kadenge sora gamelan wayang. Malah sora sinen meningelak matak waas, puguh we Bahjilun meuni curingha. Ceuli jiga rancung bakat ku hayang teges, lila-lila terus manehna nangtung sirahna dengdek tetela sora gamelan teh ti kenca. Yakin aya nu nangap wayang ieu? Sigana mah aya lemur di beulah wenca ieu. Aing teh keur neangan nyinining, di teangan ka leuweung mah da moal kapanggih atuh. Hiji-hijina jalan iwa teh kudu ka lemur. Sugan we aya di tempat lalajo. Aing kudu init kadinya. Cek Bahjilun kawas nu boga kayakinan kuat. Manehna teu mikir ngadua kalian tuluy bae leumpang nyorang jalan anu kakenca. Beuki lila beuki lempeng jalan teh ari babari, asa babari di sorangna. Malah beuki caang matak waas sedengkeun sora gamelan beuki atra kadengena. Sora goong matak ngagenterkeun jantung. Sora sinengan pating seleket kana hate gamelan nu halimpu mangaruhan kana jiwana. Nu akhirna Bahjilun kapepene ku eta sora.
Lat poho katemah wadi anu jadi tujuan ngan hiji hayang menangkeun nyinining. Jalan nu tadina heureut ayeuna jadi lega lila-lila bet aya jalma nu tepung di jalan. Mimitinangan ukur hiji dua tapi lila-lila mah ngalobaan. Sora gamelan tamah tarik kadengena Bah Jilun ngarasa yakin yen manehna anjog ka hiji lembur manehna rek neangan nyinining. Bagja aing ya. Tapi kalau muru manusia ayeuna mah sugan we di dieu hasil. Tang tu nyinining keur lalajo wayang meureun sabab kungsi ngadenge si kolotna. Yen nyinining teh karesepna kana wayang golek. Cek Bah Jilun bari rarat-reret. Kakenca jeung kakatuhu bet bruh breh imah di sisi jalan. Sawareh aya lantera ngagantung akhirna jog anyog ka parapatan. Di dinya loba jalma dariuk di sisi jalan. Aya ge nu nangtung bari udud anu dagang ngajajar sisi jalan. Lampuna para mitra. Harita teh katingali caang ngan henteu ngebrak. Reg Bah Jilun eureun heula tuluy ngareret ka kenca. Breh cahaya lampu anu hibar mata kabita caang meni ngebrak. Sarta loba jalma meni noyek Bah Jilun beuki bunga hatena. Sukuna hideung ngalengkah muru ka eta tempat. Tekung silila Bah Jilun anyog ka hiji kapak karangan imah. Tetela aya nu keur nangap wayang, dalang geus muka lalakon. Malah keur meujeuhna rame nu lalajo teu weleh surak jeung keprok. Bah Jilun ge resepeun. Panon melong kana panggung harita teh para mitra aya wayang keur pasean. Waduh rame wayang teh ye. Sigana lalakon caringin bodas. Daya Gatot Kaca keur gelut jeung Raja Buta. Hanya kalaing moal bisa ngabandungan lalakon ye sabab guru neangan nyinining. Di dieu ye kesempatan hade. Ku aing kudu kapangi ye. Cek Bah Jilun dina hatena. Bah Jilun sadar kana tugasna kuat ngoreleng ka kenca. Seselenep kana sela-sela jalma loba. Panon geus teu melong kana panggung sabab hayang manggihan nyinining. Gamelan keur meujeuhna rame sinen ngahaleuang matak dedengin. Atu tukang alok meni beger nu lalajo surak eak-eakan. Harita dalang mah reureuh heula. Dina gebog nanceb pagugunungan sedengkeun nayaga beuki baleger silih tempa silih sengak. Silih tempa sengak dulalajo sugema pisan. Dina kaayaan kitu Bah Jilun salasap sulusup kanu loba jalma. Gawena rarat-reret nempoan ka unggal juru. Bakat ku hayang tepung jeung nyinining tapi teu kapanggih bae. Malah asa geus capek ngubek eta tempat. Dipapai ka unggal juru di titenan unggal pojok. Tapi keukeuh teu kapanggih estu matak keheul jeung matak jengkel. Akhirna Bah Jilun ngajanteng di nu rada caang. Panon melong kana panggung. Kabeneran harita dalang geur ngabijilkeun deui wayang dipirig ku gamelan nu halimpu. Waduh rame ye wayang teh. Dalangna hade, sinena hade. Gamelan halimpu jeung nayagana baleger. Tapi hanya kalah tujuan aing wacan laksana ye. Na di mana atunya nyinining teh ngancikna? Aya di dieu atawa henteu nya? Bah Jilun ngomong sorangan panon tetep melong kana wayang. Atu beuki lila teh kalah beuki pogot ampir poho kana tujuan nu pokok sabab kabengbat ku kapinteran dalang dina medar lalak. Cagtuna heula kaayaan Bah Jilun anu keur kabengbat ku wayang. Ayeuna kocap ke nyinining nu geus lila katuna. Harita memang aya di eta tempat, malah ceuk rarasaanna mah can lila lalajo teh. Can cangkeul atawa kesel, resep nu aya lalajo teh najan sorangan oge. Cek di alam manusia mah nu nangap wayang teh geus ampir satengah bulan para mitra, tapi di dinya can setengah peuting. Dan nyinining tetep betah lalajo pogot nempo wayang nu aralus keur ngalalakon. Harita nyinining aya di kencaeun panggung, nangtung di antara pajejelna jalma-jalma. Tapi nengang jeung awas ka mana-mana sedengkeun Bah Jilun aya katuhueun panggung, sarua nengang deui dan nangtung kacaangan ku lampu. Para mitra kaum dangu, harita nyinining rarat-reret barang ret ka hiji jalma manehna rada reuwas lantaran yakin nempo Bah Jilun nu keur colohok lalajo wayang. Puguh nyinining meni ngaleper lantaran sieun kapanggih ku Bah Jilun. Da puguh teu resep ka Bah Jilun teh jeung deui sieun dibejakeun ka kolotna bisi matak ngagokan kana kahayangna.
Buah-buah keur neangan aing si Abah teh. Wah jeung bapak kitu sabab aing teu bebeja ka dieu teh. Tapi moal meureun pastina ge ulin we si Abah mah sabab manehna duda. Nu resep nurutan ka budak ngora. Mun kitu carana mah aing kudu nyumput bising kapanggih ku manehna. Inining bari tuluy munur lalaunan. Nyelenep kana sela-sela jalma loba teu wani dinu nengang bisi tepung jeung Bah Jilun. Sedengkeun Bah Jilun harita teh anger colohok bengong manehna ngarasa kataji ku dalang nu capetang cacarita. Bari ngamaenkeun wayang harita teh sidawala keur parerea omong jeung buta. Lila-lila Bah Jilun sadar kana tujuanana lantaran sidawala nyebut-nyebut putri atuh Bah Jilun asa diingetan. Red kakenca red kakatuhu tumpa tempo neangan nyinining tapi teu aya di dinya. Kamana atuh budak teh nya? Da yakin di dieu manehna teh tapi di mana lalajona? Geus kaubek ku aing kabeh cing arek diteangan sakali deui. Piraku teu kapanggih onaman mah. Bah Jilun malik tuluy luas lewas sadaekna ngider ka unggal pojok. Gawena rarat-reret neangan nyinining unggal aya awewe nu sapantar jeung nyinining sok terus ditelek-telek. Malah sok aya nu dipencerong beungeutna ti kadeuketan. Sakapeung mah aya hiji wanoja nu molotot lantaran asa diheureuyan meureun pedah dipelong salila-lila ku Bah Jilun nu geus kolot. Beuh. Nah kudu ka mana neanganana nya? Mending minta tulung wae kitu ka kidalang atawa kumaha? Kudalang sina diuarkeun yen aing keur neangan nyinining. Tapi tang tu moal daek ngadeukeut manehna teh geus teu resepeun ka aing teh. Keunah rek diteangan we najan nepi ka isuk teh. Ek disabaran ku aing diteangan. Cek Bah Jilun tetep gede sumanget. Tuluy kalayang koloyong deui neangan nyinining estu taya kacape jeung taya kabosen. Bakat ku hayang geura kapanggih sarta hayang mawa bali rek disetorkeun ka kolotna. Ceuk pangrasana mah buni Bah Jilun teh. Taya batur anu wabuh padahal mah sanggeus katempo ku nyinining. Manehna terus ditalingakeun ti kaangangan ngan sirikna teu ditutur-tutur we Bah Jilun teh. Sabab manehna embung kapanggih ku Bah Jilun tapi Bah Jilun kudu katalingakeun ngarah manehna aman, kitu ceuk pamikiran nyinining. Lila-lila mah para mitra Bah Jilun teh ngarasa capek. Manehna ampir beak harepan tuluy diuk hanapeun tangkal kai nu rada anggang ti nu lalajo. Maksudna mangarah tumaninah ngawaskeun ka jalma loba, sugan kaparengan aya nyinining ngaliwat ka lebah dinya. Sedengkeun nyinining ngawaskeun ti kajauhan sakabeh rengkak paripolah Bah Jilun kanyahoan kabeh. Nah, atuh aing teh sia-sia deui. Usaha taya hasilna. Neangan jalma hiji benih hese pisan. Nya ka mana atuh nyinining teh nya? Aya di dieu atawa henteu jeung saha atuh ulina teh initna teh nya? Ceuk Bah Jilun bari mencerong ka jalma loba. Kawayang mah geus teu malire da teu katempo ongkoh ngan ukur kadenge sorana bungkul. Barang keur ngahulang kitu lar aya nu ngaliwat saurang horeng hiji awewe nu dedeganana sarua jeung nyinining. Buuk jeung carana leumpang sarua pisan. Eta mojang teh ngan katempo saliwat ku Bah Jilun tapi geus cukup pikeun ngageterkeun jajantungna. Da harita menit teu sirikna luncat nuturkeun nyi mojang. Lakadalah ieu sigana mah aing moal kasamaran ye. Cek Bah Jilun nuturkeun nyi mojang akhirna kasusul pok nanya lalaunan. Nyai antosa nyai. Nyi mojang ngarandeg tuluy malik ka Bah Jilun, breh kacaangan ku damar ti tukang dagang. Atuh meuni nyeblak hate Bah Jilun sabab yakin Nyi Mojang nuker diteangan ku manehna. Sakedapan Bah Jilun colohok bae asa teu percaya kana tetempoanana. Ari nu dipelongna bangun panasaran. Nyeh imut terus nanya sorana halimpu. Bade aya naon juragan asa rareuwas teuing? Bah Jilun rumenghap beungeutna asa niak bakat ku era jeung bunga. Erana pedah diteuteup bari disebut juragan, bungahna pedah Nyi Mojang bangun lindeu. Jeung deui yakin nyinining ceuk panon Bah Jilun. Aya peryogi abah teh nyai. Nu mawi ngahaja nepangan ka salira teh nanging ulah lepat.
sanes juragan ieu mah tapi abah ye teh. Cek Bahjilun beuki wani tuluy maju salengkah hatena deg-degan. Oh abah naon jenengan teh? Nyi Mojang imut. Emut adawa henteu nyai, piraku lali deui ka abah. Panji teh Bahjilun ti lembur Cibondeng, sobat medok Mangkurip. Piraku lali ka abah. Ulah kitu da moal madak rugi atuh. Cek Bahjilun bari nyerenge. Hatena para mitra bener-bener ngerasa bunga sabab yakin nining teh kapanggih ku manehna. Ngan rada heran pedah Nyi Mojang teu apaleun ka manehna. Bet jiga nu kakara tepung. Oh Bahjilun anu ti Cibonteng. Nuhun atuh abah abdi ge bingah ari nguping kitu mah bade naon atuh abah teh? Nyi Mojang mere hate. Imut jeung klet matak nyeredet pating seleket kana hate ngacedud kana jajantung matak pating sareblak jeung lelenyapan. Urang di ditu geura ngobrolna nyai. Di dieu mah kagok seueur batur yuk tutulkeun abah. Mangga ngiringan. Siga muning nu ditenok Nyi Mojang ngiclik nuturkeun Bahjilun. Puguh Bahjilun meuni rebeh liang irungna. Lantaran cita-cita nu geus taun-taun dikemu kiwari ngajadi bukti nyinining ngiclik paneuri jiga nu pasrah sumerah diri matak bunga kana hati. Tah di dieu nyai, di dieu ye. Di dieu ngobrolna. Sok calik nyai. Cek Bahjilun sanggeus tepi kanu dijugjug harita teh diuk hanapeun tangkal caringin leutik. Jauh ti jalma rea tapi sora dalang jeung gamelan mah tetep kadenge tari. Namani dinu singkur teuing abah abdi mah sieun ku poe. Cek Nyi Mojang bari gek diuk rada anggang ti Bahjilun. Ulah sieun-sieun nyai. Jeung deui upami sieun mah di dieu atuh tuh caket abah tah. Ngarah tumanina ngobrolna ongko. Abah rek nyarita. Nyi Mojang seuri leutik diukna pindah ka deukeut Bahjilun. Eta Mojang sonagarna keur malah jiga nu bungah tepung jeung Bahjilun. Puguh we pikeun Bahjilun matak lugina kana hate sabab kitu cita-citana hayang otel jeung nu geulis hayang nyacapkeun ka sono. Harita para mitra Nyi Mojang tuluy nyarita. Bade aya pikeun saeunaon atuh abah teh mangga geura saurkeun. Kieu nyai. Abah teh geus lila milaria nyai teh sarta geus ampir bea karepan abah teh. Tapi untung aya diparengkeun tepung, bet aya milik sarerea geuning. Taina abah rek nanya, ari nyai teh jeung saha nongton teh? Cek Bahjilun mimiti nanya sora leuleuy pikaresepeun. Abdi wungkul abah da teu sareng sasaha. Ngan ayeuna disarengan ku abah nu kaleresan sae mana. Kersa nyarengan ka abdi. Dupi abah sareng saha nongton teh nahan teu sareng ambu. Nyi Mojang seuri. Panon melong ka Bahjilun nu colohok lantaran Mojang teh jiga nu canyaho kana kaayaan manehna. Apa nyinining mah geus nyahoeun yen manehna teh duda. Malah geus lila teu boga pamajikan tapi pikiran Bahjilun leler deui. Kabengbat kudu geulis pikiran ponok. Di pikiranna ponok pok ngomong. Abah mah tara jeung sasaha geulis. Asabab abah teh lengo keneh bujangan can limitan. Nu matak abah teh resep lalajo kitu, apan hayang ngababaraha teh bari sakalian sugan we aya nu saha teh. Da ayeuna kabeneran pisan tepung jeung nyai nu ngahaja ku abah di teangan. Jeung deui nyai teh bunga disarengan ku abah. Nah nyai teh bunga nya sarengan ku abah atuh beuki bagja we pikiran abah teh. Taina abah rek nanya, nah betah keneh lalajo atawa henteu? Lamun geus wareg mah urang wangsul ya. Sabab melang jeung watir ka Ibu Rama. Bilih dedeupeun, kawan tu geus lila ditinggalkeun ku hideep. Kuluna mah ngajakna teh Bahjilun teh urang mulih kitu para mitra. Yu urang mulih gitu lantaran ka Nyi Mojang teh wangsul mah keur basa sorangan gitu. Bahjilun ngajak balik tapi teu langsung da bisi Nyi Mojang resepeun keneh. Nu mawi pangna abdi kaluar tina riungan jalmi seueur ge tadina mah bade wangsul. Nyan hune ari bah bade mulih mah urang sareng bah. Tah syukur atuh. Ieu urang balik we lantaran ieu teh geus beuting ceuk abah mah. Bisi matak goreng kana awak. Ieu urang balik we yuk ngobrol bari leumpang ngarajongjon.
Jung Bahjilun nantung manehna ngarasa bagja sabab tujuan hasil. Abi mah ngiringan we, Bah. Tuh. Tapi na moal mungkus pinang atawa dahu. Bisi bapa atawa ibu hoyongeun oleh-oleh nu tas lalajo. Sok milih sakapala tuh. Bahjilun nunjuk kana dagang kunyi mojang harita teh direret. Ayo urang meser kanggo oleh-oleh tapi abdi mah teu gaduh artos da tos seep dianggo meser bajigur. Hehehe. Dia abah sadia artos mah. Najan rek meser pinang satanggungan ya aya yuk urang meser. Mangga. Duanana laleumpang bangun tenang. Malah Nyi Mojang muntang kana leungeun Bahjilun puguh we si abah meuni peler-peler hatena. Hatena bungah lantaran asa ngora deui, meuni asa balik deui ka jaman bubujangan. Rog ka tukang dagang tuluy milihan keur oleh-oleh nu sakira rada aneh. Sanggeus meunang tuluy dibeuli, lobana jeung sagala rupana nurutkeun ka hayang Nyi Mojang. Bro ku Bahjilun dibayar meuni teu tatawar heula, da hatena sugema. Jeung deui duit keur mah mekel rada kanel. Harita teh meuli pinang sabungkus gede, meuli tahu jeung goreng hurang sabungkus gede. Diwadahan ku karanjang. Meser naon deui Nyai, sok pilih kirang keneh mah. Parantos Bah seueur sakieu oge kumaha salajengna. Nya di atos mah urang bangsul we yuah. Yuah remeng pengsal se. Ulah lami teuing nongton bilih lebet angin. Mangga ngiringan. Bring duanana ini. Nyi Mojang ngajingjing karanjang leungeun katuhu muntang ka Bahjilun. Duanana beuki lila beuki jauh. Jalma nu kaliwatan beuki ipis, tungtung mah cul cal ukur hiji dua. Ari sora gamelan jeung sora dalang beuki hawar-hawar. Tungtung Bahjilun jeung Nyi Mojang laleumpang duaan. Jauh ti jalma loba dipiring ku sora gamelan nu geus hawar-hawar, mata kelar mata wae. Kaayaan beuki tiris hawa nyecep asa nyerep kana sumsum balung. Nyi Mojang beuki montel ka Bahjilun puguh si abah meuni peureum beunta. Bakat ku nikmat lengkah ngahajala launan ngarah lila di jalanan. Nyai, abah teh geus janji sareng tuang rama lantaran Nyai teh ku urang lemur disangka leungit nya teras disaemarakeun. Bahjilun mimiti nyarita. Hatena deg-degan bisi Nyi Mojang nampi. Harna kumaha kitu Bah? Pan abdi mah nongton ka dieu na make disangka leungit. Jeung deui ajeng jinaon sareng pun bapa teh? Cek Nyi Mojang bari melong. Leungeun tetep muntang. Nya urang blak-blakan we nya. Sabab abah teh rumasa geus kolot teu bisa ngareka nyarita. Teu sanggup mapayus catur. Komo ari ngukir omongan sina arula ari leu mah teu bisa abah teh. Cek basa ayeuna mah abah teh teu bisa gomal kitu tah. Mohon mangga saya ge terang-terangan supados teu lieur ka kupingna. Sareng ngarah tereh ka hartos kumaha kitu abah? Kieu. Nyai teh dianggap leungit. Sabab 2 poe 2 peuting daya mulang. Tuang rama geus taak milarian. Kitu deui nu layana akhirna ku abah diputuskeun. Yen budak teh urang saemarakeun bae, ari hadiahna singsa nu bisa meunangkeun. Eta baris jadi pisalakieunana. Tah kitu janji jeung tuang rama teh. Sarata geus disatujuan ku sarerea. Plong hate Bahjilun ngemplong lantaran geus lunas hutang. Geus bisa ngedalkeun maksud anu dikukut ti baheula mula. Geus bebas tina bang baluh hate nu kacida beuratna. Tuluy ngareret ka Nyi Mojang nunggu jawaban nu pasti. Bisi Nyi Mojang henteu narima. Mung hanyakal waktosna kabujeng.